Kumaha Kang Aep ieu teh? Keren. Oh, moal nguseup Kang Aep. Aduh, datu-datunya anak useup lagi nya, atunya anak joran ieu nya. Aduh. Astagfirullah, puasa Kang atuh. Aduh. Ulah eta teh haram. Kan tos gaduh video ibu salsa Jember ban. Oh no. Baraya kita bingung ngobrolna teh baraya atawa kami harusnya baraya ya. Nah, ieu teh piramidanya tuh saung ya, ieu teh sesuai ekspektasi presisi. Pokoknya mah mantap pokoknya. Jangan ningali ka ditu deui yuk tuh. Tempat mie ayam. Tempat mie ayam rokok. Kami ada tanya. Assalamualaikum teh, ngiring videonya teh. Oh, ya teh mau santen sok rame teh. Oh, nambah kadia bina gede gitu teh. Punten ya tanya. Kang Aep sok tipayun atuh Kang Aep. Ada 3 jebur Kang Aep ya. Waduh, ya mah mantap pokoknya mah. Kan iya rada oyag ya, aduh ya. Rada oyag ya abdi ya. Power ya. Tukang ngusir mah kanggo berenang lah biasa pokoknya mah. Kang Aep mah ngajelang. Atau jeung kabogoh Kang Aep aya ka dieu teh. Biasanya iya tempat wisata namina teh sawahnya pasawahan norogtognya. Oh iya. Pokoknya mah posina mah saya pisan lah. Pokoknya mah nanti acan dibangun 100% gitu ya. Soalnya kan masih salib kene. Warung salib kene mah. Para investor anu ada investasi dana mangga lah ieu bangun jadikan objek wisata anu tempat nama ya di daerah Salamanik Norogtog pokoknya. View nama mantap, view nama itu yang harapan gunung pokoknya. Posisi pasawahan. Kamu lamun wayah kieu mah aduh nuju ngopi mah mantap pokoknya. Ya pokok. Skill pokok. Ayamna tutup Kang Aep. Tos sakitu wae nya baraya liputan ti abdi sareng Kang Aep. Mudah-mudahan mah biasa jadi informasi bila bade aya nu niis mah mangga kapali dieu ka Norogtognya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.